Emang paket kanggo saha deui? Paket kanggo Wabda. Wabda. Asa kamari teh simbang teh ka dieu geus 2 kali. Ayeuna datang deui. Gusti, ieu tukang paket. Nu pesan saha eta? Wabda. Wabda. Wabda ya. Wabda. Ieu paket bayar. Bedul, kamari anak nu kadua. Ayeuna anak nu katilu. Kamarin deuna di indungna. Gusti, ieu resep-resep teh kana paket asi euy. Woi, tahu gak sih? Kamu juga pesan? Hah? Tidak. Hah? Hah? Itu apa dulu? Titit. Halo, halo. Kamu pesan apa lagi? Apa tadi ya? Hah? Asi nih doyan-doyan teuing kana paket teh. Maneh deui pesan paket maneh? Pesan atuh. Hah? Bayaran itu menyebut pesan paket. Oh, bayar sorangan. Ya, heuh. Ulah minta ka urang. Bae we. Saha di urang? Hah? Bosna atuh. Yang kudu minta ka bos atuh. Potong gaji sia. Ulah atuh THR ih. Hmm. Aing mah. Potong gaji Ibu, potong gaji si eta Sinia. Oh, si sate lain Sinia ieu mah. Salah. Sate ngaran maneh? Salah we kepo. Hah? Dimas ya kamu? Hah? Oh, Imas, lain Dimas. Ganti sia aing ganti. Tumpangan deui. Nih ieu deh. Rek paket. Nini Haji mah bager. Maneh deui? Tara urang mah tara pukat paket neangan anyukeun we ka 35. 35. Naon 35 teh? Nya meuli ka 35.000. Nganjuk. Heuh. Nganjuk. Nganyuk. Kanyat di. Nya kanyat. Di mana tokona nia? Di Cimindi ada. Oh gitu. Serbu atuh yuk. Yuk. Ayo. Yuk wang nganyuk. Bisa dianjuk? Bisa. Oh, suka sama nganjuk aja. Nyanya atuh ulah kontan kasih Sopi mah kudu datang dibayar kan itu mah henteu balik dibayar. Coba rada malik minggir gerak. Eta di belakang cepil. Naon? Gini ayo tulisan, saya suka Ya. nganjuk. Cenah.